minta duit. Wah, ngari riweuh wae maneh boga duit di mana tuh, Jang? Cau nu aki atuh ngajadog wae. Soalnya maneh aing ngari riweuh. Kalau kira-kira bararutek teh. Bardaknya mana aya nama Gusti kana mentaan duit teh. Yaho, kalau duit teh hara rese. Mun kitu ladang si Atah. Sok teuing. Tah, geuningan aya euy tangkal comit toha euy. Sekulu di alan sekalian jajan budak. Minantu aing kira aku rek jual dari tangkal cau mah kamari kalapa mangkukna kebon goblok siapa minantu teh. Sate rek maling di cau aing. Kamari kapol. Aing sampo. Hari sia tuh aku udah pisan jadi minantu teh goblok sia teh. Anjing. Ya. Siapa lamun di gawe sarapan. Woi, naon atuh segala mah. Awet naon eta teh. Turun sia turun. Turun. Tuh, gimana nya dengan buraya panjang urak Coba ieu euy. Sok loba mah euy. Oh nya. Heeh. Cobaan sok cobaan. Ayo. Wah. Apa ya kalau bang? Coba ya. Ayo coy. Gua taruh keluar. Jero. Gimana? Lapak nu alus yang urut teh. Kelak orang pikiran dulu. Haji cahem aralus bener tah. Eta bener. Langit malam ini. Wow. It's amazing, bro. Tuh kan jadi basuh. Nah, lu baseuh teh. Ember auron. Ember auron euy. Aduh. Basuh nyaan ieu mah euy. Kenalan maneh? Maruk teh aing awewe nya sia teh narongong kehead. Kehead sia teh mana beuris sak lain. Tuman sia. Siap beul rek lupat ka mana maneh sia. Lalaki ditoong sia. Kumanan pisan sia. Sia teh. Oh, sia rek ka mana? Adio.